Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nadartaha saratka wa idza amartaha ata'atka. Al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil urang tarik walhamdulillahi rabbil. Allahumma rabbi ishrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, tahu ya alim. Puja sinarang syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka zat Allah anu maha bantuan, anu maha puja, anu jadi panghias rasa hayu urang sami-sami sanggakeun ka zat Allah azza puji anu jadi panghias hati hayu urang sami-sami sanggakeun ka zat ilahi anu parantos nyiptakeun urang istri anu cantik lin ibarat bida sanajan di tukang bari nyaran heulai geus 3 kali itu biasana geus nini aya si nini aya si aki aya sigana bahan jero tuh aki-aki umpul. Salawat sinareng salam mudah-mudahan salawasna dikocor galontorkeun ka junjunan alam buktosna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Salawat anu kadua kalina mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka para kulawargina, ka para sahabatna tabiin sinareng tabi'atna, mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna sing kengengkeun syafaat di yaumil amin ya Allah ya Rabbal. Kurang tarik kurang kompak, amin ya Allah ya Rabbal. Hormatan simkuring nu paling utami para kasepuhan di kampung, di desa, para alim ulama wal juama, wabil khusus guru-guru urang sadayana, para ajangan, para ustad nu sami-sami sumping di tempat anu mulia. Doakeun mugi-mugi ku Allah diparanjangkeun yuswana. Saeutik nu amin lagi kamu ece di tukang kunaon teh amin ce. Terlambat amin lagi. Bu, Neng, Bapak, Jak, oi julur kurang kompak. Ibu, Bapak, ari urang priyogi teu kajengan.
jawabanna ari urang priyogi teu ka ajengan priyogi teu ka ustad kokoh priyogi tapi ngadoa abi ngaminkeun ka henteu ceuk bu urang priyogi ka ajengan priyogi ka ustad priyogi ka cida sabab urang apal rakatan salat itu jasa ti para ajengan betul apal kana bacaan fardu wudu apal kana niat wudu itu jasa ti para ajeng betul budak kurang apal huruf hijaiyah nu sok ngadomkeun kurang sadayana itu jasa ti para ajengan betul henteu sok bareng ngadomkeun sadayana abata saja dazaroza tol doa ghafaqo kala wahala dijerkeun sing kompak siap i abi ati siji dizirizi ditidiri akili wihili dipeskeun sing manyun kompak siap o abu atu suju duduruzu tutudu'u akulu wuhulu ngadedengean belah dia kulu menu'u cenah ieu doakan para ajengan, para ustad sami-sami sumping di tempat anu mulia mugi-mugi ku Allah diparanjangkeun yuswana amin ya Allah ya Rabbal aparatur pemerintah araya sahawai anu aya nu mana pakuwu di Lebet aya pakuwun aya ya Allah kopayah nama hideung luar biasa alhamdulillah kasep pakuwu nangan punten pakuwu kasep kena salaki kuring aparatur pemerintah Pak RT aya nu mana RT RT lagi ditukangkeun wae da RT mah setiap acara naon oge pasti had balik deui RT mah setiap acara naon wae pasti had RT oge akur aparatur pemerintah bahkan biasana paling capek gaweana padahal gaji RT teu pati gede betul sok gaweana diobrolkeun wae ku rakyatna adalah bapak sok aya nu ngobrolkeun RT maka ti mana sia da bener fakta membuktikan di mana-mana hiji kampung teu kabagian beas raskin saru disalahkeun teu kabagian sembako saru disalahkeun teu kabagian BLT saru dicaritakeun ya Allah RT teh teu ad RT teh teu juj nu kabagian teh dulurna deui sok aya nu kitu tara sok aya nu ngobrolkeun RT tara watir RT diwawatir makan punten barudak di mana di hiji kampung aya anu parabola parawan jebol di heula cendol teu di kalapaan ngajendol eueuh bapak saha anu diobrolkeun saha anu ditayangna paha nu riweuhna padahal RT teu milu nyol lagukeun meh kadengieun meh tarik meh kompak siap RT mah teu milu kurang kompak RT mah teu milu sakali deui RT mah teu milu astagfirullah doakeun RT sadaya aparatur pemerintah anu sarumping mugi-mugi ku Allah diparanjangkeun yuswana amin ya Allah ya Rabbal para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos berjasa luar biasa alhamdulillah Yen panggung sakitu megah nepi kakeun lampu sing budi cak burinong araya ieu teh lamun teu kieu mah teu diayakeun betul teuing nu saha ieu ge menang nyawa heula beureun dikadieukeun doakeun mudah-mudahan sadaya pengorbanan aranjeunna ku Allah digentosan kalawan gentosan anu berlipat ganda amin ya Allah ya Rabbal teraskeun ngaosna sabaraha jam biasana 4 jam siap nepi ka subuh neng siap nepi ka subuh yakin sakali dijawab pada sing jujur siap nepi ka subuh ya Allah paingan saur Kang Didang teh haji di haturanan di desa Sukamulya ya Allah di dieu mah balalang palin gareng sarol karas
sadaya nu sumping ge ahli ngawadul ahli ngaji terus kudu ka subuh siap kajeun ibu bapak siap kuring rek balik we ti heula satacana belah bandar urang kenging syafaat ti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang sami-sami shalawatan sia sallatullah salam ala taha rasulillah sallatullah salamullah ala yasin nu giringan mudah-mudahan si keng barokah amin nu hafal giringan nu hafal giringan tungtung lawungkul siap siap eling-eling dulur kabeh ibadah ulah berang penting ulah wale bisinakan sadayana salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin gening mau tengah dodo boromasok datang nanti merenya ho ngadadak ke ayah tempo sadayana salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin tepaduli aki tepaduli balikan deui tepaduli taya pemuda pemudi sadayana bakal badi mati tung latin nyutenya salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ari ngaji kudu jempe ulah bari ngorek balikan deui nya mah anu kasindir balikan deui sakali deui ari ngaji kudu ulah bari ngorek tupan langsung ditodape na oge komo malah timberasare isi ditewaku kelong sadayana salatullah ala taha rasulillah salamullah ala yasin hirup kadang loba nyeri hate komo mun teka bagi be balikan deui hirup kadang komo mun teka bagi be tungtung nyalahkeun majar maneh eta goreng sadayana salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salawe 25 mobil sedan warna hejo awewe zaman abisa dangdang astagfirullah aya nu kitu neng aya ibu nu kitu aya sing tarik jawabanana anu kitu aya ya Allah ari kana wajah sagala diterap sagala dipake wajah lagi jadi glow sing tarik wajah lagi jadi glow biuwir berem-berem
wajah glowing, punduk hidung bujur buduk. Aya anu kitu sia. Nu mana awewena? Sallallahu salam ala toha rasulillah. Sallatullah ala yasin ala yasin ayat siki 25 dua hiji eta salikur lalaki zaman resep kapangajikan. Astagfirullah. Ayah begitu ayah. Udah kayak kopiah naon. Hidup sakit kuring sih kali gitu mah. Kesopan si Ece nya kanjengan. Terasgen. Mual capek. Mual lundutan. Mual dipegat di jalan. Mual di bahanan. Astagfirullah. Lajengkeun ka caroge. Bu. Pak. Eleh. Sakali deui, Bu. Pak. Eleh. Di mana-mana ge rame ibu pengajian pinuhna ku ibu. Mulut dan ge ibu rajaban ge rutinan muslimatan nu nganjuk tara bebeja nu osok kabita kutiung batur nu osok ngobrolkeun batur makana dina raka lolobana alhamdulillah astagfirullah sia asup neraka inung maneh alhamdulillah deh. Pangaosan muludan di Sukamulya orang baca heula payuna da margi sok aya nu bener madiji yeun di chat ari dibaca henteu karunya panitia laras teu maharewas panitia engke bahasna nu dina bender we benderna mana blog aya foto urang geuneuh kitu. Alhamdulillah nuhun tos pangademukeun bender badak dibaca henteu sok hawatos kan peringati tuh 100.000 cenah can ngedit eta teh can ongkos kirim eta teh peringati Maulid Nabi milad GPPS non GPS teh Sherlock non sanes ayata gabungan pemuda-pemudi Sukamulya. Wah subhanallah pemuda-pemudi alhamdulillah di saat pemuda di daerah lain mah keur sibuk ngoprek hap keur sibuk judi on di dieu mah pemuda teh jadi pelopor pengajian muludan alhamdulillah. Tepuk tangan untuk GPPS amin. Mudah-mudahan tambah berkah amin. Di saat remaja lain keur nongkrong di sisi jalan betul batu rumah di pemuda-pemuda daerah lain teh keur sibuk ngagenjrang-genjrenggit nong mabar pemuda sejen mah keur mabar cik non mabar teh main game bareng non diobrolkeun anjing sia maju ke monyet saberupa kan gitu. Na'udzubillahi min di urang mah pemuda-pemudina digabungkeun ku GPPS keur ayakeun pangaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemuda anu tergabung di GPPS menjadi anak muda anu sukses di kemudian hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya disebutkan di dia judulnya meraih mimpi, mendebar empati, memperkuat silaturahmi dengan maulid sifat Nabi. Opat tadi dia pitah dibahas teh hiji mendebar mimpi, eueuh deui cara supaya gampang mendebar mimpi, eueuh deui kajaba kudu sare kabeh. Hah? Cik kira-kira lamun teu sare ngimpi moal. Oh, makana mendebar mimpi teh kudu naon?
komo ke ngaji berang tadi capek gawe ngaji ayeuna bisa bari sasarengan neangan ilmu bari sare deui. Sasarengan neangan kumaha cara lain meraih mimpi urang di malam hari tersare wujudkeun dina kenyataan. Kumaha carana menebar empati, jadikeun sifat-sifat anu alus timbulkeun dalam arti urang ulah nu naon migawe kana hal-hal anu garoreng anu matak piomongkeun bat. Ari ngomongkeun batuk teh gibah dosa badag, betul. Tapi aya nu leuwih badag nyaeta nyieun piomongkeun. Kumaha barudak? Aduh iya pala si welung. Perkuat silaturahmi. Kumaha cara memperkuat silaturahmina? Eta ku jalan urang remen silih tulungan. Betul tuh. Makana teu aya deui urang supaya terjalin ieu lembur diperkasai ku gabungan pemuda-pemudi Sukamulya. Nu kahiji urang tuturkeun sifat-sifat Nabi, wasiat Nabi anu di bingkai ku bahasa mauludan teh. Naon sifat-sifat Nabi? Jelas aya sifat nu wajib. Sidik, amanah, tablik, patonah. Aya wasiat Nabi. Naon wasiat Nabi nu pertama? Wasiat Nabi satu acan ngantunkeun eta aya budak rame teh. Aya menteri perbudakan teh di dieu. Keun wios rame ge murang kali mah eta teh malaweung ge budak leutik mah mun ngaji bari malaweung teh eta teh ngaji ge bari naon? Bari malaweung. Sok asup budak mah alhamdulillah. Betul. Leres kitu Bu. Nah margi kitu yeuh budak cek secara pandangan naon ilmu pengetahuan penelitian lamun budak keur pangajian, lamun budak keur pangaosan, lamun budak keur masamuan, keur acara hajatan ngan corik we hayang jajan maartos eta teh cek peneliti ngalak ka indungna. Bener gitu ya. Tapi lamun budak keur pangajian, lamun budak keur dinu hajatan ngan tibra we sare eta cek peneliti eta budak ngalah ka ninikna. Ngan lamun budak tengah peuting, lamun budak keur pangajian ngan ngagenyol we sare, ngan ngagenyol we nyus. Eta budak ngalah ka ari kitu di dieu Sukamulya bapana sok nyusu. Sok batur ke euy. Wahe. Suka teh tara di dieu mah euy. Vitamin cenah. Ceuk katerangan ieu pengalamannya hiji waktu di hiji lembur aya bangsat 2 mobil perampok we eta mah. Kelas 6 kelas berat. Sok ngarampok jeung deui ngancam pembunuhan. Tapi memang beraksi nyerupai heula tengah peuting aya bapak-bapak nyaring hudang. Mah juga. Aya naon bapak teh aya naon? Aya naon bade ngisep rokok. Citeh. Ni umi bade ni umi. Hoyong naon bapak teh? Nenen. Kalau nepo heula budak jam 12 peuting. Okenyol bapana ari pas malam harita aya bangsat 2 mobil ngontrol heula surupai heula noong heula ka tiap kamar. Ternyata pas pertama ditoong eta kamar anu keur nyusu teh bapana ngadeg-deg bangsat norok-tok tuurna perampok eta laporan ka nungan bos tong tulus ngarampok teh kunaon aya budak badak bolotot kumisan keur nyusu ka indungna. Ngadeg-deg cina ulang teu kuat tuur mending kabur kunaon eta budak sagede kitu teuing kumaha bapana sia kabur we bos heuh sieunnya budak sagede kitu bener bapana teu dilegleg maka beak kabur teu tulus ngabangsat teu tulus ngerampok sabab aya bapak-bapak nu keur nyus. Jadi lamun di Sukamulya unggal peuting hayang aman berarti bapak-bapak kudu ngaronda. Pala jadi guru nyusu kumaha aya ronda aya dipake nyusu hayo
Pika mana poho deui teh euy. Perkuat silaturahmi. Bu, Pak, ya anu jadi pondasi maju jeung henteu Sukamuya di samping pemuda-pemudi itu adalah ibu-ibu, betul. Rasul ngawanti-wanti na wasiat anjeunna nyebatkeun ummati an-nisa jaga perempuan. Dina katerangan nu sanes al mar'atu imadul bilad, ari maju jeung henteu eta naon lembur, maju jeung henteu suatu daerah, maju jeung henteu suatu desa, ieu maju jeung henteu Sukamul ya desa Dedel kecamatan Taraj bakal jadi negeri berkah, bakal jadi negeri anu maju lamun ibu-ibuna boga moral, boga sikap, boga perilaku anu al. Jadi siap jantan istri nu hebat siap. Cek 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 low teu dibere cek sok galau. Bu, maju jeung henteu Sukamuya itu kumaha parampung, kumaha ibu-ibu. Jadi di dieu bakal jadi tempat barokah lamun ibu-ibuna boga akhlakul karimah, betul teh. Jadi tong sok jadi awewe anu goreng pat, goreng adat kasalak, montong eta teh. Cicing heula bapak-bapak. Bu, cek Rasul istri terbaik teh khairun nisa'i imro'atun idza nadartaha saratka. Istri terbaik lain anu emas nareun, lain anu wajahna glow, lain anu otakna pin, lain anu biwirna capek, lain. Bu, hoyong terang istri terbaik hoyong ida nador tahasaratka, istri mun ditetep ku suamina betah. So sweet. Kita bikin romantis Sakali netep nu jadi istri 10 ku Allah diberi pahala, 10 dosa dihapus, 10 tingkatan ditaikeun derajatna sakali. Komo lamun di cepeng panangan kieu 100 ku Allah pahala ditaikeun, 100 dosa dihampura, 100 derajat ditaikeun, 100 pahala dibikeun. Komo lamun dikecup ditangkep 1000 ku Allah pahala dibikeun, eta teh cacak hiji pamajikan. Cacak hiji pamajikan. Jadi ditetep ku jadi salakina betah, ieu mah diteplong ku salaki naon sia geuleuh aing. Dangdan alus nama ami salakina bet. Dangdan teh lain jangbat. Ibu osok dangdan. Yang saha? Bohong lah yang ojek apa? Ibu osok sengit. Ondangan sengit pangajian. Rek arisan ka pasar jeung salake. Dulu eta Sukamuya kieu-kieu teh. Meuli ibu minyak sengit dibedak, eueuh bedak tarigu di dapur loba. Sing pantes ibu make skincare, ieu mah beureum wae sing lain salah lain skincare, face care. Waktu itu petak beureum panas eta mah. Bu, geus dandan geus glowing bibir geus beureum, salaki abis sakedeung didatang di sawah ai brek teh hujan, popoean jajait heula atuh luntur juga jurig ka beungeut. Make minyak sengit bodag bila perlu sagede kieu lamun ibu masih make minyak sengit niat ngabungahkeun salak, niat hayang salaki teh bung. Eta tiap minyak sengit dukeuna kana awak ibu jadi pahal, jadi sodak.
minyak sengit sagede kieu Bulgari apa kocok 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 nah eta budak cungar cengir ngarti kitu maneh eta naon cenah eta Bu bungakeun salak siap bungakeun salaki ieu mah salaki datang teh ya Allah boro-boro dangdan nu aya mah dahdir ngucur buuk karuwig jeba sare jiga donking daster soeh kutang ngampleh pegat si talina dicambung dikuorlet ku paniti ditangkep ku salaki nyunghal nojos au panitina nojos ka salaki dicium ngabudah salakina bau autan ya Allah eta pingping juga loba batabak buduk perang dunia ke-7 we sugan datang salaki ka Rasul sumping ka bumina baiti jannati Siti Khadijah cantik tapi akan lebih cantik jikalau ada Rasul di sampingnya dangdang iya masalah kita tangke Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum juga paninjeng jurig sagala digabru pamajikan eda kieu-kieu ge pamajikan kuring cenah goreak teh naon sia geuleuh cenah teu loba budak hayu tukap tangkep mana kadiekeun duit tugas geus beak tuh listrik geus nyayan sarupa duit kali duit jeung du hayah we minta du tuh budak sekolah tuh itu bayaran tuh iya bayaran batuna potongan urang tuh kamari nu baheula teu tulus kawin jeung itu gara-gara maneh direbut urang teh tuh geus beunghar mobilna geus loba nah jeung maneh barangsak aing hanyakal kawin jeung maneh ceuk saha teh ceuk pamajikan ari pamajikan teh mah atuh da tirisina ieu teh sarewe di luar teu sudi aing kawin jeung jalma sangsara dibabetkeun baltalna sarewe di luar ayeuna cung ka dinya engke mah ceuk supaya mikir maneh teh bapana di luar ngahulang mabuk atuh mah cek ajengan ge kudu sabar ieu buka sabar teu hayang aing ngahakan sabar lebok tacoelkeun jeung tawakal ka dinya naudzubillahi min pan urang teh baheula nikah teh asa atas dasar cinta nahawan teu hayang aing cinta-cintaan tungtungna eta salaki nyanyi berapa kali ku harus katakan cinta nyawe hudah-hudah we di ditu mah di ditu pengajian di Garut di Cisurupan ku teh brudul nyawer eta mah di ditu eta mah di Garut di ditu di dieu mah ho berapa lama ku harus menunggumu di ujung gelisah ini aku tak sedikit pun tak ingat kamu namun dirimu selalu begitu acuhkan ku tak mau tahu dibuka na jendela ditempo geuning salah kita nyanyi cinta beureunya si goreng keur digembrung reungit dicocok bareto luka yang kurasakan bertubi-tubi sakit yang kau berikan cintaku bertepuk sebelah tangan namun aku balas senyum keindahan bertahan satu cinta bertahan satu dulu eta bertahan satu cinta bertahan satu ini miluan ini astagfirullah sumpah demi Allah simpuring telitah nuluikeun henteu mun dipangkarikna bari gagaro bujur buduk teh cinta astagfirullah cik ayeuna mah Quran mun teu miluan ngiri huntu sia tuturkeun awas bongana tadi nyanyi panghulana tarik kumaha miluan Quran bapak-bapak engke nya engke nya ibu-ibu heula dites Qur'ana bongana nyanyi panghulana sia teu ditah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siap. Nu teu miluan jadi huntu sia.
Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah naon sih? Ari janji dituluykeun. Lah itu hayangnya di hate. Bapak-bapak siap? Miluan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Toh palinter. Palinter bapak-bapak mah. Naon licik? Ari nu ka ibu diasongkeun bieu Quran lain. Ari ka bapak-bapak sewot gitu loh. Kumaha barudak? Nah. Palingan bapak-bapak mah geus teu hayang ngaji. Palinter. Bo, teraskeun ieu teh. Janten nomor kahiji, lamun urang bisa hayang menebar impi, meraih mimpi mendebar empati, saekeun heula akhlak masing-masing. Rasul ngawanti-wanti lamun urang hayang jadi jalmi teladan anu bisa nuturkeun kana naon saya arsial atana pipi warangan Rasul, maka sok tuturkeun pi wasiat Rasul, jaga ibu-ibu, jaga akhlak perempuan. Betul. Engke bagian ka bapak-bapak tuluy engke bagian budakna lajengkeun kupun bojo. Teraskeun moal capek, saha nu capek? Bae ustad capek. Uyos haji pingsan. Tuh da teu sopan. Teraskeun kapun bojo. Allahul kafi rabbuna qasadana wajadana likulli kafana wa ni'mal alhamdulillah. Bapak nang masak ngopi unggal poe ngopi isuk-isuk berang-berang sore-sore memeh sare arek modal nage astagfirullah. Cara atuh ari kitu mah jang. Ngan hanjakal di panggung can aya. Ajengan hayang tapi tadi aduh tadi bere. Punten ibu bapak hadirin rahimakumullah utamina nu dipangker sim kuring teu pati awas titingalianana bapak-bapak nu dipangker ting kasep ting remek teu pati katingali sebenarnya mah. Naon margina sim kuring terus-terusan pangalsankeun bae teu nanyakeun ogengan setiap sumping ka bumi jam 3 terus angkat deui kitu we jeung kitu. Matak soca kurang pati awas titinggalian kurang pati jelas. Biasana cakeurna teh ku kopi induk kape biasana. Cenah teu biasa. Sing tarik cenah teu biasa. Nepi ka mana bieu teh? Luar biasa Mustafi sangat kompak alhamdulillah. Pengawasan di dia mendipinuh paling ditoge mendipinuh alhamdulillah. Sejak memperingati lahir baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi Gusti urang sararea Kangjeng anu mulia Muhammad jenenganna Arab Quraisnya bangsana Ramana Sayyid Abdullah ibuna dibabarkeun di Mekah wangi Senen wangi Rabiul awal bulana tanggal April tanggal ka 20 na nu ditu kang tengiluan bangun henteu barisaheun. Ibu teh apa? Ya Allah kapungkur macam ibu teh inget sabab kapungkur mah raeng. Setiap masjid didadongkeun eta, setiap pangaosan memeh pangaosan didadongkeun eta, betul? Budak detik zaman kapungkur raeng saapalna eta nadoman, saapalna eta urang eta nadoman dicaritakeun bieu. Ya Allah, tapi ayeuna budak detik geus hese di tah nadoman teh, betul? Tong borone di tah nadoman datang ka masjid oge
ngaji oge harares, sakola agama oge hararek, sautak seutik nu diorekna. Betul Bu. Kaulinanana ayeuna mah ih Bu, Pak punten dipikir-pikir jeung zaman baheula indah. Zaman baheula ulin teu matak kaluarkeun duit, ulin teu matak bobohokeun masjid. Naon sababna? Ulin zaman baheula jeung ayeuna beda. Betul teu? Baheula mah lamun ulin palingnya di sawah neangan tutut, neangan congcorang. Aya congcorang ditanya zaman baheula mah. Betul? Tuh sini nih geus teu disigana inget zaman baheula. Congcorang di mana kabogoh uing? Cek congcorang teh mali kawetan. Oh berarti kabogoh uing aya di mana? Eta keur ngala congcorang keur ngala tutut di luhur aya kapal zaman baheula mah dipenta duit ka kapal. Kapal wenta. Pernah tuh sia kitu. Dibere teh duitna. Nah sok wenta. Ya Allah resep zaman kapungkur mah setiap beres ngaji, setiap beres berjamaah, sholat geus beres sholat teh langsung ngariung di hareupeun masjid, langsung ngariung di hareupeun musola, langsung ngariung di hareupeun madrasah, geus beres sakola agama ngariung. Ceu Titi, ceu Entin, ceu Edoh, ceu Edeh araya. Ceu Mimin aya, ceu Yanti aya. Aya kabeh ya teh. Ngariung eta anu kabeh nu dilakukeun lagu zaman baheula tergiang nepi ka zaman ayeuna. Bang kalima lima gobang bang eta bangkong awahai eta guru saban jarum putri lisung. Nah lisung kapal udara belah dia mah geus teu eling lisung kapal udara. Tuh udah cenah geus teu inget rojol kopi alhamdulillah. Kopina aya cai herang sasegar alarutan. Ieu teh biasana tenggorokan teh kurang pati cager teh biasana ku teh pucuk biasana. Tapi ka mana ya tapi ka mana? Indah zaman baheula mah kitu Pak Bu. Tapi karena ngaji teu matak bobohokeun betul. Karena sholat berjamaah selalu hadir betul. Matak ieu doakeun sadaya urang kali anu hadir, urang kali anu sarumping, urang ayeuna dongkap ka bagosan sejak memperingati dilahirkeun baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eueuh deui tempat anu jelas, eueuh deui momen anu pas jang nerangkeun tentang sejarah baginda kecuali ayeuna mulun sasih na bulan mulut cenah Rabiul. Sudah diurang mah geus kitu, urang mah geus teu apal bulan sorangan, betul? Mulut we jeung naon? Mulut padahal bulan naon ieu teh? Rabiul. Bulan dalam Islam teh sing apal jang. Ulah dugi kakeun apal teh ngan Masehi we wungkul. Wih, ari Masehi mah budak lahir bulan Januari heng kaberan lalaki ngaranan Ari. Lamun Februari budak awewe di ngaranan aya anu kitu. Geus Januari, Februari, tuluy Maret eta budak terakhirna di ngaranan Maerot. Bu, sing hafal bulan-bulan dalam Islam, siap apakeun siap? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, sareng Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan dalam. Balikan deui Muharram, awal Rabiul Akhir, Jumadil, Rajab, terus Ramadan, Dzulqa'dah, sareng Dzulhijjah. Itulah nama-nama dalam Bu, setiap sumping sasi Rabiul Awal seluruh umat muslim nu aya
aya di Indonesia pasti berbondong-bondong hayang ngayakeun acara muludan nu teu aya diaya-ayakeun boga cauk dipapais betul boga beas ayeuna beas kena beas ketan dijieunkeun buras betul sagala diakutkeun sagala dijieun ya Allah teu boga duit oge ngambelaan dijieun-jieunkeun saking urang bahagia dilahirkeun junjunan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengorbanan urang sadayana janten kenging syafaat di baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Allah nyebatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Punten Bu, Allah nyebatkan Allah geus ngutus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan jadi saksi hiji syahidan jadi saksi tina naon saksi tina agungna agama Islam saksi tina luhurna agama Islam saksi tina mulyana agama Islam ari kitu teh Islam teh agama anu agung Islam itu agama anu mulia Islam itu agama anu luhur saha saksina baginda Nabi besar Muhammad. Ngan kunaon zaman ayeuna masih keneh loba jalma nu ngewaeun kana Islam. Islam ngan sakadar KTP na wungkul tapi kalakuan jauh tin agama Islam betul. Berarti eta jalma anu kitu teu apaleun yen Islam adalah agama anu agung. Matakna ku urang suka mulia, yuk agungkeun agama Islam malah bandar batur nu ngewaeun jadi resepeun betul henteu. Urang apal monyet henteu Bu? Terang monyet. Sakali-kali ulin tinggali monyet asongkeun ka monyet dua perkara anu koneng nyet ieu mah 10 gram hargana lamun diduitkeun ieu teh nyet paling kana 10 jutaan nyet ieu mah cau Ambon hijina 500 perak diasongkeun ka monyet cau jeung emas monyet milih mana sing tarik monyet milih mana kunaon monyet teu milih emas hah kunaon monyet teu milih emas kunaon monyet teh milih emas sabab monyet teu apaleun yen emas teh sok dipake kamuliaan ku manusia betul sabab monyet teu apaleun mun emas eta dijual bisa menang sabar triliun cau betul kunaon monyet milih cau kunaon monyet teu milih emas sabab monyet teu apaleun yen eta emas sok dipake kamuliaan ku manusia atuh kunaon loba zaman ayeuna loba zaman kiwari jalma ngewaeun kana agama Islam teresep kana agama Islam jauh tina agama Islam eta jalma teu apaleun yen Islam adalah agama anu agung betul matak diagungkeun ku urang suka mulia di antarana syiar Islam itu adalah pangaji matak sing daek ngai sing daek teh ngantel malah mandar hirup urang sadayana diberkahkeun ku Gusti tarajol di teh pucuk ya Allah alhamdulillah atur nuhun ning Gusti sagala aya ieu teh cekapnya alhamdulillah teh pucuk aya cai helang larutan ge kopi ge ari rokok can aya tos aya tos paeulana panitia beli ka mana bieu teh poho deui geus rokok deui wae ingetanana pentingna urang ngaji sesuai hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi manin taqala ayata alamal ilma gufirallahu qabla ayah tua saha jalma anu datang arek ngaji maka dihampura samemeh datang ku Gusti parang hiji dua tilu geuning teu barisa teu apal teu terang jika ingin melihat ikan edan ieu beli apa kan sigana ieu mah moal apal ieu mah lagu zaman baheula ingin sekali aku pergi dari Jakarta sok ingin menengok mengendarai edan ini pageulana itu neng jak palaula bil ulama lasarnas kal bahaim andai kata manusia zaman ayeuna geus jauh
pengajian teu hayang ngadengekeun pangajian embung datang ka masjid teu hayang ngadengekeun papatah ti para alim ulama embung ngadengekeun papatah ti para ajengan yakin hirupna bakal leuwih sesat teu boga aturan sapertikeun sato naudzubillahi min matak sing daek ngai tiarikeun pemuda zaman ayeuna geus jauh tina agama ya Allah loba nu terjerumus kana narkoba betul loba terjerumus karena oplosan minuman keras betul gara-gara sebotol punya hobi anak muda yang penting kalau lagi bedul geus arapal deui wae eta kana sebotol minuman jang loba nu terjerumus karena narkoba matakna katakan tidak untuk narkoba no bala yes sing tarik narkoba bala oplosan kokosan jabrai ajanda Yes. aing pelanggaran salaki kuring teu meunang ieu mah ieu Si bapak cicing wae juga nu sosis. aing pakulu pangtarikna yes cek pangkulu Di dia seueur janda. Tong sok minder nu penting janda-janda ge ngeureuyeun ngaji. cedak budak Cenah ngeunah di mana? kasebutkeun anak parawanmu Pak hadirin rahimakumullah tapi lamun jauh ti para ajengan jauh ti para alim ulama eta moal boga aturan betul teu Bu kasebutkeun anak parawan jam 1 penting masih kena berkeliaran di tengah jalan ya Allah geus teu era pelukan hareupeun indungna geus teu era bobogohan hareupeun bapakna naudzubillahi min geus teu era cium-ciuman hareupeun batur tungtungna hamil duluan geus 3 bulan teu dikawin ditinggalkeun ku kabogohna kau buatku sekecewa itu di mana tuhnya geus aredan deui wae naudzubillahi min dalik Bu dipikir-pikir kalakuan nu kitu patut teu beda sapertikeun runtah betul sampahna masyarakat nu kudu dibasmi ku urang sadayana betul panonna alus irung alus biwir ditempoti hareup digigir menik ngan hayakal kalakuan gonta ganti tesirikna nah aku naon nu geulis lobanu nah aku naon nu bangor lobanu sigana mah ngarasa asa aing bisa payu kasasa tungtungna tuh kan kana edan mengiluan wae itu tadi oge Neng, jang, matakna penting na ngaji, ibu bapak hadirin rahimakumullah, beh urang apal kana bener, beh urang mana apal, mana anu halal, mana anu haram, mana anu subhat, lamun urang sok ngai. Penting na urang ngaji, malah mandar ya Allah, lamun ngaji mah beureun era, ngobrolkeun mito. Mun sok ngaji mah beureun era, nyarekan kasalah. Pertanyaan sok aya nu nyarekan kasalaki Aya. sok aya nu malototan kasalaki Aya. sok aya nu cacarek kasalaki Aya. anu mana Budina panggung. astagfirullah tok sok dibejakeun di dieu atuh tos dibejakeun di dieu mangdudan mangdudan naik taksi hujanan muludan mah sok muludan kasalaki anger sok ngalawan kasalaki anger sok kasalaki sok molo kasalaki eta sok nyarek lamun salaki teu bogaan kompak duit Pak duit Bu milih salaki milih duit Pak duit Bu sim kuring bener naros ka ibu mun ibu boga salaki gawe nak teh di imah gawe nak teh di perkampungan paling bantal beunang gajina 500.000 tapi lamun eta salaki gawe di luar kota 5 juta ditransferkeun ka ibu tapi teu balik-balik salakina milih 5 juta milih 500.000 sing tarik milih 5 juta milih 500.000 milih salaki milih duit Pak duit cung ciripit ahai tulang bawang bibir mancung teu boga duit kasalaki ngajak perang mun
salaki duitna carang kasalaki wung wang di dapur jadi terang anak jadi kabareran mun salaki loba duit kasalaki cuat ciwit bari gutang kita birit kamimita sayang. Astagfirullah buri cenah bu balik dulu dan anu ayeuna kahade da urang teh sok ngaji ulah ngalawan kasalah leng haji kumaha abdi teh da embung ngalawan kasalah kitu da apal dosa sok ibu pengajian abdi teh da alim nyarekan kasalah kitu da apal dosa cek ajengan eta teh ulah ngan terkadang kumaha da sok aya salaki anu pikasabel sing tarik bantuan sia meh ngiluan ayeuna ya kumaha terkadang sok aya salaki anu pikasabel kapamajikan kor mere beja mere gehe salaki nu kitu kudu ditek. Astagfirullah nah jadi ke abi bu ieu mah pagawean teh kudu wae disadia kudu wae disiap sangu kudu wae ai dengan sangu kudu wae ai sagala kudu disiap rokok kudu wae ai kopi kudu wae ai ari mere duitna ya Allah bu salaki kitu teh punten Pak hianat eta teh sing nyaah anu jadi pamajikan tong sok korek mere pet jahe mere ge hese kok ngabundang banting jeung pamajikan batur ih mama tuh pamajikan batur mah sengit mama tuh pamajikan batur mah gelis mama tuh pamajikan batur mah dang mama tuh pamajikan batur mah tara make dasar soe hareupeun sahana salakina yeuh tong sok ngabundang banting jeung pamajikan batur sabab punten bojo bapak bisa leuwih geulis bojo bapak bisa leuwih sengit syaratna lamun dibere modal ku salakina betul 1 2 3 aing kurang kompak 1 2 3 kumaha barudak ini sok geuleuh hari kitu teh ieu mah kalakuan teh ngan haye we cacarek anu jadi pamajikan teu pira beda pamajikan poho sahuna teu kacekrekeun deui cikomna jadi teu asak naonana sahuna ya Allah eta cacarek nah ari mah pagawean teh naon wae geus puguh urang mah di sawah geus tadi capek geus macul geus naon geus tandun geus naon deui geus karamet urang teh capek bari ka imah teh lapar ieu mah eueuh sangu ieu mah dengan sangu moal poe teh kitu jeung kitu ya Allah cek pamajikan kieu teuing boga salaki pegang pamajikan dikitu-kitu kenapa Neng, bu, pegang pamajikan lamun dicarekan wae ku salaki teh Pak. Nepi ka kencek barang kampung teh Bu Haji nya tak kunaon eta meni begang. Itu si Ece itu meni begang. Yuk urang bawa ka rumah sakit diperiksa eueuh penyakitan, batuk lain, panas lain. Ternyata diperiksa dina hiji waktos mah di ronsen. Hasil ronsen teh gambar salaki nu keur malotot. Naudzubillah ini. Naudzubillah ini. Balik dulu dan ayeuna tuh tingali akhlak baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mandar pamajikan bisa jadi solehah dukung ku salaki anu soleh betul 1 2 3 Pak jadi kunaon ngulang gitu hanya kalau ngaji cek si bapak ini kunaon pangda urang kudu perhatikan kanu jadi pamajikan sabab pamajikan geus bantuan tugas bapak-bapak anu aya di bumi betul sasapu ibu-ibu anu gegero nyuseuh oge ngepel oge nyusuan budak masak oge bapak nama sare cenah Pak nu bieu dicaritakeun cek kita kudu lijen kita anu paling naon saalit lembaranana tapi eta bab rumah tangga sakabeh di dinya aya yeuh punten cek dina eta kita disebatkeun nu bieu dicaritakeun lain kewajiban ibu-ibu lain tugas ibu-ibu tapi tugas bapak-bapak eta teh 1 2 3 kumaha barudak oke lah welna Pak kudu nama nu sasapu bapak-bapak nu kekero masak oge nyeuseum oge ngurus budak nyusuan budak galau ge sih ibu Pak da kewajiban ibu ngangan saet teh cik ibu teh aing hanes geus geunah yes aing isuk moal sasapu isuk moal kekero kabeh dibikeun ka sahana ka bapakna bu ulah kitu da kewajiban ibu mah turut taat kanu jadi
sing tarik turut taat kan jadi cek salaki mama hayang dahareun anu ngeunah geubat pangnaonkeun mama itu imah kotor geubat pangnaonankeun mama itu budak modal geubat pangnaonankeun atuh ari kitu mah uing deui ngan ibu sing hidang sing naon cenah mun ibu di dapur ibu sing disamas sing daek mas hareupeun cermin ibu sing dangdan geulis di ban sing tarik dangdan geulis di ban luhureun kasur ibu kudu daek ngadengekeun babatah salaki lain sok ngadengkak wayah kieu tuh dah datang-datang geus ngadengkak geus ibu mah teraskeun ku cara ge balas ulah Pak tambahan rek nambahan sabaraha ridallahu fi ridaz zauji ari ridona Allah kumaha ridho salaki sanajan ibu ahli ibadah rajin sodaqoh pangajian maca Quran pasea jeung salaki moal ditarima amal tetah naudzubillahi min jadi sing turut taat kanu jadi salak sok salaki teh ku ibu semangetan namun salaki teu bisa usaha semangetan ku ibu didorong ku urang teh betul supaya salakina semang lamun salakina ngan cicing ngahep-hep jiga nu ker-ker jiga boga panyak ku ibu dibere om dibere pitam namun salaki teu daekeun ka masjid teu daekeun berjamaah ku ibu beresus sumanget beres susu siapa botol mah ka masjid lagi dibunuh imam bapak beres sumanget ibu supaya daek kamas da salat teh kudu saeta dikendalikeun ibi dikendalikeun dikenyot aduh ya parah orang suka mulia salaki dikenyot teh kumahaan ieu si bapak dikendali salaki teh supaya awakna seh supaya rizkina barok awakna gag awakna ku salaki gedekan kanya ibi kanyut we di baledog ku teh pucuk kuda ngomong teh kanyut we hayu gedekanya nya ngaji teh ini mah diberek teh botol teh pucuk dinabot aya pedil ponok ngaranna pes di pos ronda bapak sok nakokoh nah jero sana salaki panjang heuras eta teh kunci atuh ya Allah aing ngomong teh pada cepluk we ha si ieu aja kieu ngaji teh nya ibu kiih di dinya tah oh mempes lagi ya contohan ngaos teh ibu ngaos diwangi-wangi kieu loba jurang kehidupan loba jurig keun we ngaji ge nya nu penting bungah babidalika falyafrahu Allah nyebatkeun Al-Qur'an namun muludan ulah serius teuing kudu aya slow bungah nah geuning deui cicing enggeus cicing kudu bungah puyang lieur lah kadinya nu ngadekeun lieur ajengan ka bawah GR astagfirullah aing disebut gelo cenah euy si Allah geus disebut gelo ka ajengan tadi ditahpaeh ini jeung gelo balik mah yuk Bo Pak loba ayeuna nu katipu loba ayeuna anu kabobodo ku tenjo disangkana beunghar teh kum laluwi kim betul teu
meraih mimpi itu dengan bekerja, meraih itu dengan eksekusi nyata, bukan hanya dengan bermain game. Menang sekali kali itu beak. Aya kasus ayeuna di kota-kota besar, anak-anak muda dina sajam dur maghrib diberikan dur isya 300 duit 300 juta rupiah harta indungna beak pakai judi online. Oh, ieu meraih mimpi teh da salah kaprah kadituna. Da ieu serba online. Bieu sim kuring ningali di data PPATK tuh. Aya 4 juta anak detik ayeuna nu tersandra ku permainan judi. Dimitian ku ibu-ibuna, ibu-ibu serba online. Betul. Baheula mah ojek teh ojek biasa, itu mah ojek online, ojol. Meuli baju baheula mah cukup dina HP ayeuna mah, betul. COD. Nu pesenna ibu-ib, nu pesen pamajik. Tarojong datang paket, bapak tuh dipayun aya paket. Samperkeun ku bapakna, nu pesen ibu dibayar ku duit. Itu sopan salah kita mayar, dipakai mayar eta, dibayar ku duit ya ku bapak. Ya ibu ngajawab teh pada calang apa ya, mikir ngajawab. Ibu mun meser gelas ka pasar ka ditu jang naon? Jawab itu ngajawab saya jadi huntu. Gelas jang naon? Jangin. Korsih meuli korsih keur naon? Meuli kasur keur naon? Keur bentak meuli kasur keur sareng naon? Nya meuli kasur keur sare sih. Bu, Pak, ayeuna aya ojek online disingkat oj. Game online budakna disingkat game. Gimol. Betul. Judi online disingkat judol. Pinjaman online disingkat pin. Kontrakan online disingkat kon. Ya kacau ya geus kacau ya. Di dieu budak leutik ngaraji alhamdulillah. Paling bater hayang jajan balon, hayang dadak dan hayang jajan sempol, betul. Di daerah sajian budak geus main FF, Mobile Legend ML, top up slot. Naudzubillahi min. Matakna dorong ku ibu-ibu budak teh sing daekeun apaleun ilmu agam, sing boga akhlak anuan. Allah nyuwarang ka urang ku angfusakum wa ahlikum. Naro jaga diri sorangan, berubah orang sing jadi pribadi saya, budak orang sing sarol. Betul. Yuh laudzubillah di batur mah budak teh leutik keneh teh geus motor calunas kulina di bengkel diganti knalpot na racing digas teh storan can lunas eta mah di klakson teh kiririt. Naudzubillahi min. Betul. Ya jaga loba budak nu gawena hayang ul kakolot nganau gawena metadu hayang ngoprek hap tah ngaji eta budak kudu dicek cepeng sirahna dicekek atuh paeh budak dicekek. Cepeng sirahna ceuk diusap ku ibu doakeun ngurukan da ibu teh kolotna ku bapak ngurukan alif jabar alif jr alif ps baheula mah diurukan ku inung teh b jabar b jr b ps ba udah teh culak ciluk mim jabar ma t jabar ta sin jr ya jabar matas tepokeun diburukan rakat
persyaratan salat aku idul iman wujud kidambako jeung dalilna ku ibu teu bisa ajengan teu bisa ditipkeun ka ustad nu deukeut di dieu sok ustad urang mulyakeun betul teu atuh da cenah ku ustad na ge cenah teu kaurus budak penting turunan saha pasantrenkeun ka nu jauh tu disimkuring murang kali santri bilih ibu bapak yang monokeun ka ditu sok ka ditu ditampung di Almas Kuria. Alhamdulillah kamari ge ti Mekah aya nu tikut taros nu orang Mekah ibuna orang Mekah bapana orang Mekah simkuring pas hajian ngobrol pas pulang dititipkeun bumina di Mekah ada lanceuk di Mekah tapi ayah yang budak di Mekah masantren ka Ciamis ka Almas Kuria jauh-jauh neangan ilmu coba neangan ilmu eta budak ibu bapak punten tebih di Mekah tebih di ibu ramana engke mulana pasti ka Mekah deui jauh di Mekah ka dieu jauh ka Cida tapi da ilmu wajib dipilari betul tak sok pasantren pilih aya simkuring saya promosi iklan ieu tuh hoyong mondok komo bisa terkendala biaya asal bener teu gaduh pisan biaya digratiskeun tuangna di Almas Kuria sok komo yatim komo piatu pasantrena alhamdulillah terus ngebangun pondok ayeuna deui ngadamel asrama deui kamari ngadamel lab komputer ku teruskeun ka santri torojol komputer sing bisa budak ngoprek komputer ayeuna ngebangun deui biduana mudah-mudahan nuju ngagali sumur pada ngadamel bangunan enggal mata kaditu kadieu juljol ngaji di budak saking butuh doa butuh duit cintang sok ngomong duit heula lamun geus loba doa ramen silaturahmi kakara loba dulur duit wae lamun hayang jadi kubu tah lamun hayang jadi dewan DPR eta kakara kudu loba dukungan mesti lupa duit dia ngomong ngadukung mau jadi yang ngomong teh duit wae terus gini teh moal bisa meraih mimpi lamun urang teu boga akses lamun teu boga aksi nyata kudu boga start mulai dari sekarang betul mun hayang boga budak soleh boga budak anu mendebar empati sok sina ngaji sok sina masan adi poket deh masa terima bodoh ayah nu ngobrol gitunya teu sopan kata ya punten Pak Bu Neng santri mah buduk-buduk ge barokah di mana aing hejo punya barokah sia barorok aing ngaji barokah ieu buduk mah barorok di baheula ge buduk barokah di mana emang aya buduk syariah gitu barorok santrina buduk ajenganna ge bu nah astagfirullah kajengan nyebut buduk ya Allahu akbar buduk ge ajengan mah loba nu ngulem ari ibu kali gata nu ngulem kumaha atuh lamun urang hayang meraih mimpi teh tah ieu pedah judulnya ngaji teh sesuai ieu we ini bari bobo istainu bisobri wassalah sing sabar betul lain sakadar urang teh sabar teh lain sakadar naon cicing caluk kudu aya aksi falaula bi ilmil ulama la sarna sukal bahaim lamun jam 11:30 ya kumaha urang weh jam-jam urang nu ngomong-ngomong urang pana ibu nu sewot deui ya lamun di lemur ieu di Sukamuya teu aya ajengan lamun di Sukamuya teu aya kiai la sarana sukal bahaim yakin urang dieu yakin warga masyarakat pasti jigasat jiga heu jiga moy tong bari melong urang atuh
Bu, Pak, naon bedana jelema jeung monyet? Hah? Ah, ari kitu jelema teu buluan. Bet bulu. Ngan bulu jelema mah dienclo-enclo. Ari burnya monyet mah gebut kabeh sawak-awak bulu. Berarti akur monyet buluan, jelema buluan ngan bulu jelema mah beda tempat, beda ngaran. Bulu monyet mah monyet buluan abu jurek bulu monyet. Nya, jelema mah beda tempat, beda ngaran. Dina sirah bulu rambut nu ngajawab sing loba rezekina. Teu ngajawab sing bulu sawak-awak sia. Tetep miluan. Dina sirah bulu rambut bulu sirah. Oleh teu budak saha deui. Bios. Kuat. Ultraman. Wah. Keun bisi kapok sampai ka kolot nu ngaji aing nu ngaji pulau ti kusruk baheula teh. Ulah dipatakeun keun wios. Poho deui. Miluan dina sirah bulu, hanapeun tarang bulu, hanapeun halis bulu. Allahu Akbar. Neng pindah ku mata buluan rusak atuh neng. Cik mikir keur ngaji teh. Keur ngaji sih bener, manya mata buluan aing kumaha? Bete nyeri meh kadinya. Mustahil mata buluan, betul. Nu naon atuh ieu bulu bibir mata? Apa ieu naon atuh? Hah? Ya ieu. Dina irung bulu. Allahu Akbar. Hayang boga kabogo irungna puluhan sia. Hah? Kamu mah irung puluhan. Sieun aing teh hayang. Mau aya bulu irung, nu aya mah bulu liang irung. Betul? Berikan deui dina luhureun bibir bulu. Miluan buluan sawak-awak sia. Luhureun bibir bulu, hanapeun gado bulu, hanapeun bibir saeutik ieu. Naon? Apal teh ceuk? Naon ieu? Jangot mah di handap di dieu. Bodeng jauh bukan ieu bodeng. Naon ieu? Brewok. Taluk. Jawab ulah. Ieu ngaranna bulu dan. Kumis dan jenggot. Karek apalin. Kumis dan jenggot. Mun teu ngaji mau apa? Dina kelek ke bulu, dina dadak bulu, dina bujal bulu, dina ai kagok nuyuk ieu euy. Bantuan dina. Ai bingung ieu kagok nuyuk ya. Dina bitis bulu bit. Geuning diliwat loba budak. PR. Jadi ibu teangan bulu nu kaliwat. Ya. Da ibu mah ceuk tadi ge mun aya salaki teh wajib ngadengekeun papatah salaki ngadengkap. Datang teh bapak kieu hayu. Ngadengekeun papatah salaki ngadengkap. Berarti jelema buluan kan? Monyet ge akur. Sok jawab sing tadi nu jawab mudah-mudahan sehat awakna, seueur rezekina. Ari monyet sok dahar tara. Ari monyet sok ulin tara. Ari monyet sok sare tara. Ari monyet sok ka masjid tara. Ari monyet sok berjamaah tara. Ari monyet sok ngaji tara. Ari monyet sok salat tara. Nu ngajawab tadi beuki loba rezekina amin. Nu repeh wae sing loba buluna. Jawab si tarik amin. Ari jelema sok dahar tara. Ari jelema sok nginum tara. Jelema sok ulin tara. Jelema sok ka masjid tara. Jelema sok ngaji tara. Jelema sok salat tara. Atuh lamun ibu boga salaki dahar beuki ulin beuki titah ngaji teu daek ka masjid. Pangajian berjamaah salat oge nu kitu teh
nyolong ka uing atuh monyet cenah bu ibu lamun ibu boga salaki teu daek wae salat berarti moal penting ibu sok sarejeung sarejeung monyet dibaca bak buluk kabeh Neng mun neng boga kabogoh teu daek wae salat berarti neng teh bobogohan jeung bobogohan jeung monyet ditangkep na motor teh geuning Pak Bapak mun Bapak boga budak geus gede geus balik tapi teu daek wae salat berarti Bapak teh bapana waduh jadi karalaki ya ngajinya euy Bu, ieu sim kuring lain bohong ya. Itu lain kelulucan dia. Lamun teu salat monyet, buat salaki teu salat monyet. Eta Allah nyebatkeun Al-Qur'an jelas. Surat Al-A'raf ayat 178. Allah nyebatkeun jelas ka cida. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins sakal ting aing ngadengena sing tarik 1 2 3 Allah nu ngajawab sok taringan dina hadis teruskeun ka Pak Kiai mun sering jalmi nyebatkeun jenengan Allah komo ikhlas Allah pahala murudul jeung ibu jeung bapak amin amin Allah terus ya orang make dirijen ya Allah siap buki luhur buki tarik set kieu repeh nu ngiringan sing lancar usahana teu miluan bujurna bisu saumurna miluan matakna lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha mudah-mudahan ku Allah ditaek ke derajatna kumaha urang beuki naik jemut Allahna amin deui tarik siap walahum adanun la yasma'una biha sorry atuh Allah nggak serempeh siap lebih tarik lebih rubah rezeki na amin siap ulaika kal an'ami balahum adall ulaika humul terus ya mun repeh bisul udah kuat ini aduh baru paeh ngaji sih haji kumaha ngaji kieu teh aduh hampura ya hampura Allah nyebatkeun dina Al-Qur'an jelas ta Al-Qur'an Allah nyebatkeun aya jelema nu dibebaskeun kana neraka jahan wala qadarna li jahannam disik dipeun didur ditub dilek dina neraka sirahna gogorolo eta sirahna getihna
acret ac eta getihna pejitna acak-acak eta pejitna goyang atuh yang wit siap keur ngomong ke neraka cungat cek ini kumaha ya jelema disiksa di neraka kunaon eta jelema kunaon ditaros padahal eta jelema teh di alam dunyana boga eunhat boga pan boga ceun tapi gara-gara manehna mun eling ka Allah di pepatahan teu daek tah ngaji teu dah tah ka masjid teu dah ka masjid teu dah pangajian teu dah salat oge teu daek cik Allah ulaika kal an'am jelema nu kitu jiga sato balhum adol bahkan eta jelema nu kitu leuwih sesat leuwih hina leuwih menyeramkan daripada sato daripada moñ ngorudak sabal atuh da ngaku hayang meraih mimpi cek Allah lamun hayang meraih mimpi istainu bisobri wassalat ieu pedah judul we kan kieu teh teu apa sing nya ana kitu apa judul kieu sing sabar jeung daek salat eta mudah memakan Rasul dina terakhir bahasa baham ajeuna 3 kali Rasul nyebatkeun waktu nganturkeun ajeuna as-shalat as-shalat jaga salat jadi moal kieu teh jaga insya Allah ini capek kamu uing atau capek bakal ditaros tiap kelakuan bakal ditaros tiap ucapan baru diobrolkeun sanes bakat sanes keheul tapi ieu merupakan kewajiban nu bakal jadi hisaban isukan sok ngomong naon wae maneh eta judul nu aya muludan ayeuna sok jadilah orang-orang anu bisa meraih mimpi kuboga tawakal ka Allah cabar ka Allah kunyuhunkeun ku salat ya Allah salat abdi ieu sing jadi alat abdi supaya jadi janten jalmi sukses di kemudian hari amin GPPS pelopor gerakan pemuda-pemudi Sukamulya GPPS gerakan pemuda-pemudi pendorong untuk salat berjamaah amin ya Allah ya Rabbal simkuring alhamdulillah dikersakeun sok keamanatan katipan jamaah tiap satahun opat wangsulan ka tanah suci kantenan ari hajian mah ibu bapa nu maksad di dieu mobil khusus panginten jalmi nu kadorong manah nada Allah teu manggil anu mampu seueur jalmi nu mampu tapi ku Allah teu dipanggil bruk dijuru brok dipantau ngalayan di tengah imah tapi teu angkat tapi seueur jalmi nu dipanggil ku Allah dimampukeun mangga urang kali itu santri tuh aya tempat-tempat nu langki kasumpingan ku jemaah di Indonesia di ditu teh alhamdulillah ku simkuring disumpingan di dieu ge pamijahan tilas wali rabu jalmi hoyong barokah komo itu tilas nabi di ditu aya jabal malaikat langki kasumpingan sok taroskeun kudu tos angkat ka tanah suci kantos ka jabal malaikat kantos ka sumur riha kantos ka azab kantos ka anu kantos ka Hudaybiyah jarang jemaah anu angkat ka tempat-tempat dinya kantenan ai ka Kuba mah kantenan ai ka Arafah mah eta mah tos jamak sadayana lumrah ieu mah di Al-Masturiyah pamaget sareng simkuring istri sareng pembojo sok dicana ke tempat-tempat anu langki kasumpingan mudah-mudahan ibu bapak nu maksad dina manah hoyong angkat sing dijembarkeun rezekina amin digampilkeun aya di mana wae tiasa angkat ka tanah suci amin ya Allah ya Rabbal hoyong jembar rezeki hoyong lancar usaha hoyong gampil urusan hoyong budak saroleh ku ibu bapak tinggalina surat Nuh ayat 10 surat naon cenah ayat Allah miwarang ka urang mung hiji tugas urang tabaleusna luar biasa seueurna naon wae istaghfiru rabbakum cek Allah sing bener istighfar
sing sae istighfar dibalesna ku Allah innahu kana ghafara yursilis sama alaikum tuh tariasa geuning ibu midrara wa yumdikum bi amwalin wa yaj'al lakum jannatin nya lamun urang sok bener istighfar dosa dihampura hate diterangkeun budak disolehkeun rezeki dimelimpahkeun wa yumdikum bi amwalin harta dilobakeun lamun urang sok bener kitem-kitem pada istighfar moal keheul moal bendo siap istighfar siap mangga urang istighfar heula anu gaduh sesepeun saes dibuang pareman heula urang istighfar sing leresnya ibu bapak nu gaduh putra cepengan heula ulah aya nu ganeng bilih kalah gadengan engke urang nuju husu istighfar cepengan diusap ku urang mudah-mudahan Allah nyolehkeun kepala putra turunan sadayana bismillahirrahmanirrahim astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilmana ووافقني عملا أولى وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله يا رحمن يا رحيم irhamna urang jemplingkeun balemkeun baham tunggukeun mastaka ngadeus ka Gusti Datu Maha Kawasa. Ya Allah ya Rabbana ya Karim dina wengi puncak 12 mulut 12 Rabiul Awal pas dinten malam ayeuna malam di mana dilahirkeun makhluk nu mulia makhluk anu nganung tiasa nyafaatan ka umat abdi hadir sanesku pedah aya batur abdi hadir pedah diwarang kudulur sanes aya harapan anu tekat betaskeun ku baham abdi ngahadiran muludan hoyong di aku untuk umat utusan ngahadiran muludan hoyong ngengingkeun syafaat ke di akhirat duka sabaraha puluh kali hadirina muludan tapi geuning patah loba bapatahna akhlak kalakuan teu aya perubahan nah bakal abdi kenging syafaat di utusan isukan abdi lepurah dosa abdi tukang maksiat ya Allah itu pantas abdi aya di posisi kieu tapi Allah bageun ngahirupan keneh ka abdi ngamilikan rezeki batur ngahargaan sanes sepeda abdi sae batur ngamuliakeun sanes abdi jalmi mulia sanes
tapi kabodohan abdi kagorengan abdi ditutupan ku Gusti batur teterangan aib dan abdi batur teterangan ngedungna abdi batur teterangan bodona abdi apunten dosa abdi ya Allah. Aya waktu soca ieu bakal beureuh moal bentah deui. Aya hiji dinten cepil moal nguping deui. Paham ieu kalpek ngobrol deui. Bakal ditaros omongan abdi isukan. Sok ngobrol naon wae. Sok nyarita naon wae bakal ditaros. Aya hiji dinten abdi bakal digaroto ku tatangga ku baraya di marandian dibungkus disolatan ngalut dicana ka astana ka pakuburan disimpenna erongan dituruban ku taneuh mulai anak baraya ngalantunkeun sadayana ditinggalkeun abdi di astana di pakuburan harta banda moal dibawa dina dinten harita anak incu moal mimilu pangkat jabatan moal dicacandak ya Allah teu aya nu marengan abdi saurang ge kajaba amal sedeng abdi teu gaduh amal ka saean ya Allah abdi teu gaduh amal ka saean ya Allah salat loba malaweung sedekah hayang digantian rajin ngaji kalah hayang dipuji ya Allah apunten dosa abdi duka sabaraha bulan deui abdi hidup duka sabaraha mingon deui abdi aya duka sabaraha dinten deui duka enjing duka pageto abdi bakal dicabut nyawa teterang nganu jelas maot pasti pilih abdi pondok umur maotan abdi husnul khotimah ya Allah maotan abdi husnul khotimah kuatkeun keimanan abdi paparin abdi obat nu leres ya Allah pilih abdi enjing Gusti uningal aya yuswa